Heureut pakeun pungsat bahan. Heureut pakeun pungsat bahan. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kanca mitra sadaya dulu raban nu jauh di Pelemuran anggang di Padesang nu teu pernah ngendak di lembur matuh Banjar Karang Pamedangan. Cabi tebak, ieu aya di salah saweos tempat ngopi pangeunah-ngeunahna. Ceuk nu geus ngasaan. Da mah bosan ngasaan, tapi teu hilap sapertos biasa ngawaos. Awangkau ngabahas wartos nu atos-atos. Urang cobian konfirmasi babasan sebuka pungur anu unikna heureut pakeun pungsat bahan. Heureut pakeun pungsat bahan. Awewe mah dulang tinande. Ya ayah milenial, ayah oge kolonial. Kurang taruh selang milenial. Ayo. Sampurasun. Oke, Neng. Iya jajaka Sunda. Iya wanoja Sunda. Orang Sunda? Neng orang Sunda? Tok kantos nguping teu aya istilah bahasa Sunda heureut pakeun pungsat bahan. Ampun. Kanca mitra sadaya heureut pakeun pungsat bahan teh ampun cenah. Cobi Neng. Neng? Hah? Beda pertanyaannya. Pernah denger gak? Dulang tinande. Sumpah? Dulang tinande. Enggak. Ternyata memang luar biasa ya. Kalau heureut pakeun pungsat bahan? Enggak pernah? Lahir di mana? Di Garut. Orang Sunda. Kanca mitra sadaya memang ruming bahasa urang nu diwariskeun ku sepuh kapungkur margi naon? Margi kadang urang oge hilap ka para putra urang teu masihan terang naon babasan nu aya dina istilah-istilah Sunda. Nah, kanca mitra sadaya penasaran masih aya dua milenial. Hai. Modus. Nama kamu siapa? Caca Marica hey. Caca Marica hey. Caca asli Garut kan? Pas pisan ya Caca. Lahir di Garut. Caca, temenmu tadi di orang awal eta kan terang, Caca terang teu. Heureut pakeun pungsat bahan. Awewe mah dulang tinande. Nah. Sak naon? Cobi eta bahasa naon? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda bahasa saha? Hati. Oh, nah, itu terang. Ya, kanca mitra sadaya, lamun tadi anak-anak mah ayeuna induk-indukna. Iya, anu disebat ibu-ibu gaul. Udah pakai skincare, terhindar dari ngebul panas debu. Ayo sobat aku, pecel lele pada marah. Naon disebat gaul? Margina, teu aya pada melan. Kalau sepatu naon cing? Miceundan duit. Hujan duit, semua itu takkan sulit walau. Kok tahu? Tahu lah. Iya aya Bu Haji. Sadayana parantos hazah. Amin. Anu acan ngan hiji. Menang gede Pak Haji. Aya nu can boga di Pak Haji. Ayah. Nah, kan saya tersadaya, ibu-ibu, kalau punten, naras kurang kali milenial, namanya terang. Ayah babasan sepuh kapungkur, sok ayah istilah kieu. Keun we nyai da awewe mah dulang tinande. Kinten-kinten salut jasa ngawal. Oh, Saya Bu Rini. Kali ieu cenah cobian naon cenah? dulang ninande itu teh paribahasa Sunda nu hartosna narimakeun. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Apa adanya. Dari makan jantan randa akan pasrah jadi budak.
pertanyaan teh eta teh namina teh dulang. Setia. Setia. Selingkuh tiap hari. Selingkuh di belakangku. Hiji deui. Heureut pakeun pungsat bahan. Heureut pakeun pungsat bahan. Pas-pasan mah. Ya. Ibu-ibu gitu lah. Hiji deui. Kagolah dia. Kan sampeyan saya teh pakeun tos teu beureut deui. Adina salah artis dangdut. Sukiasin. Ya, pertolongan KDI. Kontes dangdut. Ibu kontes biasa. Itu karena teh babasan sebuka pungkur aya istilah lawaki langit lalana jagat. Laki-laki tak boleh nangis. Obat perkasa. Lalaki jagat, lalaki yang bisa diandalkan, Lalaki yang tangguh, tangguh. kuat, anu bisa jadi andalan, Yang harus jadi pemimpin tuh. pemimpin, anu sakinah. Sakinah mawaddah warahmah jika anu kawinan wae. Tah kan kami terasa daya tong mana-mana tetep jalan. Ulah mau nyaho saya kesasahannya. Ayeuna balikan ku abdi pada ngaros abah. Yang semua hartos nama dibasa legok tambat tentang ade. Wah. Kan kami terasa daya pertarosan di ibu-ibu genjreng. Habisna lepok tapat teh kade. Kadek. Eta teh upami numutkeun carios warisan leluhur urang kapungkur disebat lepok tapat teh kade teh eta teh jerok lama-lama. Jeruk mangkok sumur. Hiji deui. Boleh jangka. Heup nepi ka dieu ulah diteruskeun. Jadi lamun urang manggihan naon tah bahasa teh kitu. Geus nepi ka dieu keur belah jantung. Ulah karondapan deui nepikeun ka 7 turun. Artinya kurang murah. Kan kami saya di channel Ngawas Mangabah tong ka mana-mana. Urang teu deuneulah dihandeuleun, urang teu dihandeuleun siang perang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos.